Selamat datang di episode 51. Selamat menyaksikan. Ibang kita tadi mah nyono ae. Mata si tutungkeun urang balikeun masih entuy tutungkeun urang kawinkeun kudu ngaribang masih Pugu tutung eta mah keun urang kawinkeun nang mana kan kudu atuh teuy was mana mah ayo nanti malam masuk Kamis malam Jumat nah lagi film uka-uka malam Jumat isukan atuh sama aja tadi mereka karena orang mah sok dari saeutik pindahkeun langsung masuk di pareuman dulu mana saja aja angkat sarean sieun rame jak rame mana geus dua nih wae nyawa nih atuh jak urang sok lagi sorangan gitu tamanya di imah kosong ieu wanita heueuh tau jeung nyalirul wanita wani baju didian cek sah iya bener urang cek dah sok tah mana diuk dirinya wanita daguan nyawani atuh asup dewani oh sasaha bajakeun nyaho sok sok kayak orang ada daguan di ditu tuh mana mun teu kuat itu lah jak orang jak tuh urang di ditu wanita jika di film mana TV buru sok eta diuk ayo suani wae mana ru wani itu duaan di dia mah baju tak kali di kolong sok keluar deh tilik kita di kaca urang balik we maksud lu mau balik ya buru ke wisata merek pop Jurika gitu ada kaca kecil bayangan atuh ajak awak we gede sianan Arut ucing ya paling ojak pensiun boleh dong pensiun semua neraka udah ya masuk ojak manis Wawan mana Wawan ulah nyumput lah sok tadi atuh Jak cecek ya langkah cecek yuk
Hantunya lindurnya. Hantuy. Hantunya lindur. Hantu. Kenapa bisa dikasih raja? Hantu ngalindur lah. Ih, kones ngalindur atuh. Ku urip-urip ieu mah sih. Raja, raja. Iya, raja. Raja. Gugah. Urip-urip si raja maneh. Udah mana mau wati, udah angkun, tol atuh. Ya, matakan ge airek bobo. Bacaan coba ngadoa heula. Ngelap nih. Asal perek. Amang yuk. Kemana ya? Wati. Ella. Di kamarnya. Ngapain, Bi? Teu aya mar maneng. Har ka mana kitu, Bi? Duka tuh kemana nama tapi tadi teh angkat sarang mamahna ka ditu. Jiga nama terus pas saya sarang bapana da nyandak kantung agung teh dua. Jika nama terus pas saya ta mamahna jeung bapana soalnya tadi pamontona teh bareureum. Karunya tuh Emar. Jika nama bakal amin neng kantong lagi agung tadi teh. Tapi neng mati tong mabatur kasasanya tong kade. Sagening Bi Ella. Hah? Da ikan kan neng wati rerencangan neng Emar jadi diwartosan. Kamu tuh ngomong Wati jadi teu aya rencangan kumaha atuh? Amangna sareng sahang ke Wati. sareng entuy sama si entuy we amangna. Yantos atuh hatur nuhun ya, Bi. Iya sawangsuna tong bawa terus ka sasia. Ti mah bade euih we lah. Euih we jignya. Ya bilang we bade euih. Ayo atuh. Sareng we ya sareng kita ieu. Jak, Nah, bae ka mana? hanya naik ulin atuh. Iya pangomeankeun heula tuh. Ya naon men, rusak lain ku urang. Bade amang. Ya tuh. Ini rusak nih. Miring. Ditarik rezeki ya Allah, hanya dari awak ya. Gara-gara kamari itu tengah subarudak ujag teuing. Jadi we namuruk ya Allah. Dema candi Paraban di. Urang komo candahar. Ayeuna puasa we lah. Daun nu merek geuning dahar oge. Tiris ya Allah, Gusti Agung. Muriang jiga nama ieu. Ya Allah. Ya mak. Ini Ella. Geuning aya di dieu ki biasa masuk ka kebon geuning aya. Nyata itu kedengareunah awak Ella. Nya sararing sekieu nyata karena tiris. Diurut atuh ki, lagi mesir obat ka Ella ya di Ella mah komplit pokona mah obatna naon ge aya di Ella mah komplit. Saha atuh ngurutna ge? Nu mencetana ge teu aya.
Apa sorangan beureun abdi mah hirup lagi nyalira. Nyalira. Itu domba seueur ki nyalira ti mana? Ah, doma eta mah. Nya ela. Abdi teh bade tumaros. Tumaros naon ki? Nya gitu. Cung-cuman si Ajum teh ngajarkeun mah anu ngawarung. Duka atuh tapi da rasaan ela mah nu ngawarung teh ngan kur ela jeung bincung hungkul. Heeh kitu. Ayo. Naon tadi? Ayo. Naon? Aya kurang abang buka nekanya sareng mati. Udah sana jeung si emak. Nya mate menuju teu aya. Angkat cenah teh. Daripada ulin kos gitu mending eta ngilu ulin jeung barudak rame. Ayo ngilu Bias kitu wati ngiring amang. bae wadi Pantes atuh sakedatnya. buruan Kurang putung nang urup-urup sih ya. Begitu. Di masih wati. Kurang selalu tengah ima, ais wati jeung ibu urang di kamar. Aduh nah lain ngilu di kamar ari mana? Hamu rakun. Iku ibu sorangan. Asana teu mae leutik. Urang kos urang mana mah tuh. Non. Urangnya pernah beunang kureup-ureup. Pernah dinya di imah. Kos kieu urang mah. Teu bisa ngomong sieun. Maremang geuning benang ureup urang encan da. Dan gitu dan pernah mana? Nya entong atuh embung. Kudunya. Ieun tapi narus. Nya teh. Di sana dicekek eta kita. Gimana emang dicekeknya? Dicekek si mata itu bisa bunta. Lalu hidung langsung gede. Mendihan. Bisa ngomong gitu tak? Itu gerak. Di si wati dian eta. Nampakkan hungkul. Anu nindihana bunuh. Hah? Anu nindihana? Henteu, apa hidung pokoknya mah. Tak tinggali pokoknya hidung we. Hungkul. Urang mah keur mah teh lain hidung. Urang mah ningali juri Naon? jangkung. Urang mah teu bisa ngomong. Kekituan urang rek minta tulung untung aya indung urang. Geugeingkeun. Lalu orang ge ibu urang langsung datang. Sih? Ngaudangkeun. Gara-gara naon coba? Naon? Penting mana emang ngomong kan jurig di. Maneh Tian. Nya maneh jerame geuninganan. Nya rame soten sieun urang mah. Urang ngira da keung keur salat. Terus anda aya dihandapkeun Risma. Ke salat teh. Teh husum. Sieun. Mana ge borangan berarti. Ya urangan santeuna kitu. Teh jiga maran. Woi. Mana urang nih? Paten lila mana oyok? Tah si wati namanya ka dieu. Ya bae Itu. Aya ngiring amang Sokana atuh. puting dangkun surian. Jeung si marah pas ya aku mah. Henteu. Marana nuju teu aya angkat cenah mah da. Ampu dangkun putih. Temahe cenah among. Ngomong-ngomong. Sugana ti mah antu tek. Nuju ngalindur. Aku nang gitu teh. Ngurup-urup. Usah tuh masih surian gura. Eta sia ketindihan juri eueup-eueup teh. Ngap gura yok. Uyuh hanya jurigna. Indian cinde. Sebenarnya mah teteh embung nyok. Cuman deui. Oh deui. Mana yang kangen ayeuna? Nya urang sok baca doa. Jadi teh moal aya juri. Bebengetan loba dosa bae teuy. Arwah mana ge? Urang keur anu kertas main rolianda nih. Ngeri awak jika Sarua. bargel kene. Geus ya urang oge nyari awak. Tuh urang mah nepi ka bared tinggal itu.
Memang ngenahan bu. Nepi ka borok. Ay mana. Jadi aku ge ngenahan. Pak, penincakan atuh. Nya. Tincakan bapak. Tinjakan padu ya. Rencet aduh. Dari mana ditincakan? Nya mun nyeri awak kabanya. Si Aril teh nyeri awak. Pak, tincakan tuh pak. Harus nyari awak. Mana jang dia? Dan jadi nyeri awak. Nyeri awak cagel. Potong. Tonggong ya. Nya. Kumaha nya. Namun si Arul ditinjakan ku bapana. Coba bayangkeun teh kumaha. Coba bayangkeun nya. Kumaha nya? Bapak ditincakan supaya cager Iya. Katanya bismillah ya. Bapak ngenahan bapak. Ngenahan. Terus. Ini nah. Halo. Sabu. Aduh kadinjak syukur orang. Wan, kadinjak wan. Kenapa ya? Terus. Baik. Terus Pak. Carain lu potong. Ayo naik Pak. Ayo. Naik. Kenapa ya? Ya. Tak. Kenapa? Pak. Bapak udah boros naon? Apa lagi? Si Ojak. Ojak. Mana dia Jak? Mana naon di dieu? Baya tuh bayangan hungkul oge. Ayo, wow. Baya tuh yang ngilu orang ningali da bayangan ieu. Mana ya Mas ya? Nah, cing. Geus syukur urang teu ngilu nincakan oge sok. Kumaha urang ngilu nincakan. Karunya si Arul. Heuh, mantap kan baya tuh tibangan ningali bayangan. Ngiluan urang geus hayang ngiluan. Atuh bayangan makan bae aya urangan. Udah ya membawa si Lope. Can datang. Bahaya Datang mana? Waduh, Urang sempit weh. Balik kan. Gila sih. Can naikna oge geus karasa ari maneh. Nona. Can naikna tonggong urang. Geus aya hawa. Geus aya. Geus cecar teh genah we. Pak, beung Pak. Aduh. Pegat lain potong oyong. Bener. Wes ojak teh. Dila ya main ieu weh. Ayo. Ayo. Berarti. Ayo. Herul. Pig. Ituan. Pig. Ayo. Ya tuh teh mana mah? Nu dirasa sih teh. Ngiring ameng atuh. Ngilu wae amung ojak ah. Ngiring Ieu teh bisa lagi sorangan nih. Ayo teh pun ana ngilu. Pan itu naruk saka ojak koyong ameng jeung ojak. Nu ngarusakeun salin ojak da. Hanya doyong ameng pira ku nyalira wae. Ojak kan ngomong wae ka utep tong ameng jeung ojak. Ojak mah budak bangor. Hang kabawakeun ku ojak. Ojak mah sanes budak bangor. Pan ojak mah bager. Kamari mese ieu masih anceng celengan ka utep masih anu ici seueur ka utep. Ah tinggal pokona tong ngilu teh pan. Ojak atuh yang ngiring atuh ojaknya. Ojak. Ayo, Ru. 1, 2, 3. Aw. Ya. Ya. Kangedan. Siap. Tarikan, Ru. Si Ojak. 2, 3. Ojak. Utep. Kumaha? Kunaon? Bebeja cigana. Dua. Aduh kumaha tuh, Ru. Picin. Kamu harus sorangan oge. Ayo utep. Ayo rambut. Tetap. Ayo urang ameng. Ayo urang ameng. Ayo urang ameng. Urang ameng. Kamu tuh ya tuh. Ibang kono ieu
asup. Tadi kita curi. Tenang naon dah. Ayo urang ngomong. Ayo kamu aja. Itu izin ku teh wae. Murah ya teh. Tolongi. Kalau teu jagoan. Oh, tuh. Teh kowe. Dibekok tuh ku si Wawan jadi. Oh, ayo urang ngomong deui. Ayo. Atap. Kiri amang mah. Ayo tang nangis. Ayo. Enggak. Ayo mainan yuk. Masuk bro, kan, tetap. Elah dikunci kene. Ayo buka kafe. Buka kafe, buka. Cari sana dari ayam mainan. Potong tarik deui, Wan. Jauh-jauh teh. Malah itu main cari lu banyak. Oh. Jangan nama kieu jaknya yo. Jadi Aduh urang terek berenya honya. Ciwati mantan disebut teh babi. Ai babi teh sayang. Baby. Baby ta bahasa Inggris teh. Berarti si Wawan teh sayang. Aduh, kan Gitu. Si Wawan berarti si Wawan teh. Ayeuna mah kieu we. Urang jadi warga. Urang tewak carana. Ayo. Carana teh. Ayo. Tewak carana, tewak. Poro carana. Enggak orang tua. Seru lagi juga. Wati, uwa uwi. Ayo ulang kali itu si uwa uwi. Si Bonat euy. Wati, dama. Mana geulis Wati ayeuna? Si Bunda teh. Balik. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah teuy balik. Sama si Bunda teh geus euy teuy. Antui mah tuh. Bager ayeuna makannya. Ah, antui mah kos kitu we ka Wati mah. Main teh sorangan deui. Sare ge bisa duaan gitu. Dengan orang teh kudu ngenong di ibi maning. Raja. Sugan terek drama tuh, baru mengestrek sedih teh. Geus lah. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.